Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung demit bagian anu ka 23 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung demit bagian anu ka 23 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung tes. Hatur pangapunten dupi salira teh saha sareng dupi ieu teh tempat naon manawi, ceuk Wirayuda kalawan di barung jeung rengkuh. Sedengkeun anu ditanya teu buru-buru ngajawab, kalah neuteup seukeut salila-lila kana beungeut Wirayuda jiga nu hayang neuleuman kana eusi hatena. Tapi akhir napok Eyang Kuncung cumarita. Tangtuna anjeun mah moal apal ka Eyang. Padahal antara anjeun jeung Eyang teh bisa disebutkeun geus ngahiji dina diri. Geus ngaraga dina sukma anu zarua. Satujuan sapancen jeung sapategadan. Cek Eyang Kuncung seeutik oge teu mata kaharti omongan anakku Wirayuda mah. Wirayuda jadi ngahuleng nyoba-nyoba nelaah kana naon maksud caritaan Eyang Kuncung. Tapi angger we teu kahartieun. Keur kitu pok Eyang Kuncung kadenge deui cumarita. Wira wanaogeun Eyang teh anu nela Eyang Kuncung anu daya liat jalema anu salila ieu dipiguru ku hidup katut bapa hidup.
Memang yang temi boga murid deui Zalianti anjeun duaan. Ngan memang jelila ieu hidup can kungsi jongok secara wujud lahir jeung eang. Jadi teu aneh lamun hidup ngarasa teu bau ka eang oge. Cek Eyang Kuncung ngajelaskeun ka Wirayuda. Aduh, pangapunten pisan atuh eang. Manawi teh abdi sanes nuju cumarios sareng pangarsa eang. Abdi ngaraos bingah nu taya wates wangenna. Tiasa ditepangkeun sareng pangarsa eang guru di ieu patempatan. Teu nyangki geuningan panglinggihan eang guru teh di dieu pisan. Cek Wirayuda atoh pacampur jeung heran. Ari atohna manehna bisa tepung secara langsung tur nyata jeung jalma nu salila ieu jadi guruna. Ari herana nahabat aya di tempat nu seperti kitu. Nyasatna cicing dina guha deukeut walungan. Ku kaseuketan ilmu batin nu aya di diri Eyang Kuncung. Eyang Kuncung surti kana naon anu dipikaheran ku Wirayuda dina waktu harita. Kalawan dibarengan ku babatukan heula, pok Eyang Kuncung nyarita deui. Teu kudu heran, teu kudu kaget Wira. Perlu diganyaokeun ku hidup. Eyang mah salilana tara cicing tetep renggenek di hiji tempat. Teu matuh cicing. Di mana we cicing masa kayang Eyang. Rek di leuweung, rek di reuma, rek di lembur, rek di wahangan. Pokona di mana we oge bisa Eyang. Malah lamun pareng keur aya keperluan mah di alam siluman oge sok ngarenggendek Eyang. Gitu da Wira. Cek Eyang Kuncung ngajantrekeun ka Wirayuda. Oh, sumuhun. Paingan atuh ari kitu mah. Abdi ngaraos bingah tur bagja nu taya wates wangenna tiasa tepang sareng Eyang guru. Syukur. Kieu Wira. Pangna Eyang ngajak cicing di tempat teh. Taya lian ieu teh aya hubunganana jeung pancen Eyang nu sawatara taun kalarung geus diwariskeun ka bapa hidup nyatana ka Kidira. Anu dangduna geus diwariskeun jeung diwasiatkeun oge ti Kidira teh ka hidup salaku anakna ngeunaan eta pancen. Nyatana secara khususna pikeun ngayonan tindak laku kajahatan tur kaangkara murkaan sarta kebiadaban anu dipilampageun ku sakabeh katurunan Kirangga Seta dina waktu ayeuna. Ari Kirangga Seta eta teh ngarupakeun jalma anu jadi musuh kabuyutan Eyang. Anu mana manehna bakal salawasna neangan akal tur cara pikeun bisa ngabinasakeun Eyang jeung sakabeh katurunan Eyang. Tapi kulantaran Eyang mah teu boga turunan nya hartina dendamna Kirangga Seta teh bakal rambat ka male, bakal tamplok ka hidup jeung ka bapa hidup oge ka sakabeh katurunan hidup nu bakal datang. Reg Eyang Kuncung ngarandeg heula dina nyaritana. Katempo beungeutna tatanggahan. Eyang Kuncung jadi kaingetan deui kana kajadian anu kungsi karandapan ku dirina sawatara puluh taun anu geus kalarung. Sawatara kitu Wirayuda sregep ngabandungan kana setiap guaran caritan Eyang Kuncung. Najan ari sabenerna mah manehna oge geus sabaraha kali ngadenge kana eta anu dicaritakeun ku Eyang Kuncung, nyatana ngadenge ti bapana. Tapi Wirayuda
tetap ngabandungan kalawan Daria. Teu lapok yang kuncung kadenge teruskeun deui caritaanana. Tah ayeuna eyang rek merebeja ka ieu Wira. Ngeunaan saha jalmana dina waktu ayeuna anu ngarupakeun turunan Girangga Zeta. Anu ayeuna sabenerna sacara teu dikanyaokeun ku hidup. Eta katurunan Girangga Zeta teh geus mimiti aya pasoalan jeung diri hidup. Ngan boh hidup, boh manehna nya katurunan Girangga Zeta na sarua pada can apal jeung can sadar kana ieu hal. Sacara teu langsung sumpah Girangga Zeta nu hayang ngabinasakeun ka sakabeh turunan eyang. Dina hal ieu kulantaran eyang mah diparengkeun teu boga turunan, nya hidup minangka katurunan eyang anu geus nyangking leuwih di satengahna ilmu pangaweruh di diri eyang. Dupi maksad eyang teh kumaha? Abdi tos aya pasoalan sareng eta anu disebat katurunan Girangga Zeta. Nah saha eta jalmina teh eyang? Wirayuda ngarasa heran jeung panasaran. Kieu ieu Wira, eyang abal kana naon anu keur dilakonan ku hidup dina danget ayeuna. Nyaeta hidup boga patekadan hayang merangan atawa ngabasmi komplotan Garong anu salila ieu sok ngaranjah ka lembur Cimaranggi. Tah eta komplotan Garong teh daya lian ti baladna salah sahiji katurunan Girangga Zeta anu ngaranna Si Darma Zeta. Ari Si Darma Zeta eta teh anakna Ki Badra Zeta. Sedengkeun ari Ki Badra Zeta nya daya lian ti anakna Girangga Zeta pisan. Jadi leuwih jentrena mah eta si Darma Zeta teh incuna Girangga Zeta salaku pamimpin Garong. Tak gitu Darma Zeta anakna si Badra Zeta, Badra Zeta anakna Girangga Zeta. Jadi Darma Zeta teh incuna Girangga Zeta. Gitu dah jalu. Yang kuncung ngajentrekeun pisan ka Wirayuda. Oh, kutan teh kitu eyang. Paingan atuh upami kitu mah. Salaresna abdi ogi aya emutan ka palebah dinya eyang. Mung name dina HTW teu patos yakin. Ari taeun teh leres geuningan eyang. Ceuk Wirayuda katempo sirahna unggut-unggutan. Nya pasti eta artina ilmu panoropongan hidup can aya dina tahap anu tutug sampurna. Masih asa keunun kene tapi teu naon engke oge sairing jeung lumangsungna waktu bakal seukeut sacara teu karasa. Sumuhun hatur nuhun eyang. Sakantenan we abdi aya teroskeun ka pangarsa eyang ieu teh. Saur sabagean urang lembur cenah eta komplotan Garong anu sok ngaranjah ka lembur Cimaranggi teh panyumputanana teh tebih ti lembur Cimaranggi. Nah kinten-kintenna di palih mana caricingna eta Garong teh eyang? Ceuk Wirayuda asa aya jalan pikeun muntas manggihan panyumputan siradok sabatur-batur. Tah soal eta pisan anu ayeuna ku eyang rek ditepikeun ka hidup teh jalu. Eta tilu Garong baladna Si Darma Zeta ayana teh di beh kiduleun lembur Cimaranggi.
persisna aya di sisi leuweung anu pangdeukeutna ti dieu. Ari patempatan gegedung nama nyatana patempatan si Darma Seta lain di dinya, tapi ayana di tengah leuweung nu katelah leuweung tiis. Keun we engke oge geus nincak kana waktu nama bakal kasusut. Pancen keur hidup ayeuna sok datangan heula eta baladna si Darma Seta nu tiluan. Saterusna usir ti tempat eta. Keun bae lamun teu kapaksa teuing mah teu kudu dipateni. Lamun bisa mah kudu dielingan sangkan bebalik pikir jadi jalema anu bener. Cek Eyang Kuncung nerangkeun sarta ngawanti-wanti ka Wirayuda. Sumuhun Eyang, hatur nuhun pisan parantos ngawartosan sareng abdi nyuhunkeun doana we pamugi abdi cing dipasihan kakiatan sareng diselametkeun tina naon rupi balai ya. Insyaallah kueang salawasna pasti dongakeun pisan. Beral ayeuna mah geura mulang heula ka lembur. Karunya batur hidup geus jangkeuleun nunungguan di luhur gawir walungan. Jug geura mancen tugas. Perangan naon rupa tindak laku kejahatan anu ditebarkeun ku manusia-manusia anu darolim. Sawaktu-waktu Eyang bakal datang deui ka hareupeun hidup. Tapi lain di tempat ieu. Cacap nyarita kitu les. Jirim Eyang Kuncung ngiles di hareupeun Wirayuda. Ngiles sangiles-ngiles nah tapak-tapakna acan. Kayaan jadi poek deui kawas mimiti asup kadinya. Wirayuda sajongjongan mah leng ngahuleng ngaraga meneng. Tapi manehna inget ka si Dirja anu tangtuna geus lumayan lila ngadaguan di gawir walungan. Atuh guragiru Wirayuda mancat ka luhur. Barang geus aya di luhur, breh kasampak si Dirja keur diuk dina handapeun tangkal waru. Katempo panonna peureum. Sedangkeun kayaan harita geus liwat wanci asar. Langit oge geus reueuk kawas anu rek turun hujan. Wirayuda muru nyampeurkeun ka si Dirja sanggeus deukeut pok nyarita. Ja, hayu balik ah. Bisi kaburu-burit manten. Parawe kieu deui ieu teh, tere hujan, hayu balik ah. Ceuk Wirayuda, tapi si Dirja anu diajak nyarita nama kalah jongjon we peureum. Malah kadenge make jeung kerek nyegrek sagarupa. Ai kalah es. Ja, Dirja. Hei, udang ja euy. Udang. Kuna naon ngadon es di dieu? Udang ieu, udang ieu, udang. Cek Wirayuda bari ngaguyah-guyahkeun badan si Dirja. Aduh, aya naon atuh Wir? Aya naon? Saha nu maot Wir? Saha nu maot? Cek si Dirja bari gurinjal teh udang. Terus gigisik bari rucang riceung. Red ka Wirayuda kalah mencerong salila. Kawas nama lalemutanana can kumpul kabeh meureunna. Eueuh nu maot deuleu teh ah. Hayu ah, urang balik ka Teun Waudin. Geus tere sareupna ieu teh. Kelas sare di mana wae ari maneh mah geuning. Ayo balik. Ai, rasaan teh keur sare di imah euy. Nya bener, geus sore deui geuning ieu teh Wir. Ari maneh tadi tes di mana heula atuh? Mending ngampleng teu embol-embol, ku dewe tidak guan nepi ka sarena teh. Tes di mana? Cek si Dirja bari mencerong ka Wirayuda. Saha nu maot Wir? Aya naon atuh Wir? Saha nu maot? Cek si Dirja bari ngaguyah-guyahkeun badan si Dirja. Aduh, aya naon atuh Wir? Aya naon? Saha nu maot Wir? Aya naon? Cek si Dirja bari ngaguyah-guyahkeun badan si Dirja. Wirayuda
pan geus nempo anu ngajerolat di handap ka wir teh. Tapi naon-naon euy, sakitu geus ku dewek di asruk oge. Jawab Wirayuda ngabohong, teu nyaritakeun nu saenyana. Ari sabab da asa teu perlu nyaho si Dirja mah, kitu ceuk pikirna. Nah atuh ari eueuna naon mah menilila. Matak naon balik dewe langsung atuh. Dewek cangkeul nungguan. Coba beteng pepuritan deui hayang ngeusian kejo. Heueuh hampura atuh. Ayo urang balik ka imah Waudin. Ulah lila-lila teuing cicing di dieu. Bisi kasaran ku siluman buaya ke. Lah, si laing mah aya-aya wae. Hayu tuh Akhirna bral we. Duanana laleumpang ninggalkeun eta tempat. Rek ngajugjug ka imahna Waudin. Gancangna carita nepi kadanget harita Wirayuda jeung si Dirja menang 3 peuting marondokna di imah Waudin. Tapi lebeng para garong anu digegedugan ku si Radok teh areuweuh datang deui. Anu antukna Wirayuda jeung si Dirja marulang kalemburna, nyatana kalembur Cilenta. Punten, nyata kalembur Cisangkan. Tapi pikeun Wirayuda mah manehna geus boga patekadan anu beuleud. Engke lamun waktuna geus pas, manehna rek maluruh panyumputan si Radok sabalad-balad. Sakumaha pituduh teu eang kuncung teh. Anu nyebutkeun yen tempatna si Radok jeung kadua baladna teh pernahna aya di sisi leuweung deket lembur Cimaranggi di beh kiduleunana. Cag urang tinggalkeun heula lalampahan Wirayuda. Ayeuna urang nyaritakeun di hiji tempat. Ari eta tempat ayana lain di alam lahir, tapi alamna para lelemes atau bisa oge disebut alamna para siluman jeung bangsa jin. Harita caturkeun di hiji guha. Ari eta guha secara lahir mah ayana di hiji leuweung anu nelah sok disebut leuweung peteng. Tapi ari nu sabenerna mah eta guha teh ngarupakeun karaton hiji karajaan bangsa genderuwo. Ari anu jadi rajana katelahna Prabu Giliwesi. Seorang raja siluman genderuwo anu gagah sakti mandraguna. Kadigjayaanana manggulang-mangguling. Istilahna eta Prabu Giliwesi teh sugih ku pangarti, jembar ku pangabisa, ceuyah ku panalar. Elmu jeung ajian wae oge geus nyampak tur aya di dirina Prabu Giliwesi. Harita Prabu Giliwesi keur diuk satata jeung saurang bangsa manusia anu papakeana sing sarwa bodas. Sanajan Prabu Giliwesi kasebut raja nu pada mika serab tur mika gigis, tapi bangsa manusia nu aya di gigireunana oge teu leuwih handap elmuna lamun dibandingkeun jeung elmu kadijayaan anu dipibanda ku manehna. Seperti anu dicaritakeun tadi, bisa disebutkeun ilmu eta manusia satahap atawa sajajar anu matak diukna oge satata. Jabati kitu Prabu Giliwesi teh ngarupakeun sobat sekaligus dulur sapagurona eta bangsa manusia. Ari eta manusia taya lian nyaeta Kiranggaseta, musuh kabuyutanana Eyang Kuncung. Pok harita Prabu Giliwesi ngamitian nyarita setorana handaruan jaba bendi ngagoronggong mata katorekan pikeun nu ngadengena. Untungna ari Kiranggaseta mah geus biasa, jadi teu ngarasa gandeng atawa katorekan. Jadi kumaha atuh saterusna pakaraban kisilate
Razeda. Nyari gula mah muarek bah. Naon wae gayang jeung barenda anjeun. Pasti bakal dilaksanakeun tur dijalankeun Razeda. Cek Prabu Giliwesi. Bari netep seukeut kana beungeut Ki Ranggaseta anu ukur katempo panonna wungkul sabab buni ditutupan ku lawan bodas awak-awak. Kieu Wezi, kula teh geus lumayan lila nyidem patekadan tur paniatan numang tahun-tahun can katungtaskeun. Nyaeta basualan jeung musuh bebuyutan kula nyatana nu neulah si Kuncung manusia kajajaden nu hirupna sururak siruruk teu cicing di hiji tempat. Sakapeung ngajedog di alam manusia, sakapeung sok nyumput di alam dedemit. Cek Ki Ranggaseta bisa we nyebutkeun manusia kajajaden ka Yang Kuncung teh. Padahal sarua we apanan mahena oge waktu eta keur aya di alam siluman. Ulah oge ngapal kada soal eta mah. Terus kumaha pakarepan anjeun ayeuna pangdang ngadatangan ka kaula Razeda. Sakumaha anu kukula geus dicaritakeun ka anjeun. Yen eta si Kuncung teh teu ngabogaan katurunan. Sedengkeun kula geus janji dina ati, sumpah jero dada, kula rek numpur ludeskeun ka sakabeh katurunan si Kuncung. Tah kulantaran si Kuncung teu boga turunan, sumpah kula rambat kamale ka sakur jalma anu ngawaris kana sakabeh ilmu pangandiwasana si Kuncung. Kitu da Wezi. Ngarti gula oge. Terus yari nu jadi bajualan anjeun ayeuna naon adu Razeda. Sawai manusiana nu geus ngawaris ilmu ti si Kuncung teh. Kula jeung sakabeh punggawa kadut prajurit kerajaan siap pikeun ngabantu Razeda. Cek Prabu Giliwesi negerakeun kabelana ka Ki Ranggaseta. Anu matak eta pisan anu jadi pikiran kula salila ieu teh. Mang tahun-tahun kula can bisa nganyawankeun ngeunaan sahasana jalma anu jadi pangwaris elmuna si Kuncung. Cek Ki Ranggaseta ngajelaskeun ka Prabu Giliwesi. Dah bisa jauh gitu geding Razeda. Apanan anjeun teh ngibanda ajian pandarawangan anu lain hadap tingkadanana. Nah jadi petageun atuh pikeun noropong ngeunaan zasana manusia nu jadi ahli waris elmuna si Kuncung Razeda. Cek Prabu Giliwesi ngarasa kaheranan. Cek pikirna asa piraku Ki Ranggaseta nepi ka teu bisa nganyawankeun hal sarupa kitu anu bisa disebutkeun lain hal anu hese. Geus bisa kateguh dianggalna ku kula oge Wesi. Anjeun pasti bakal nyarita kitu. Tapi lamun kula kudu balaka, sebenarnya eta ilmu lain tadi petakeun ku kula oge. Dipetakeun ilmu panarawangan anu geus kacangging kudri kula teh. Tapi lebeng taya gambaran naon-naon, wah kelemeng seetik-etik acan nu aya poek merdong. Broning aya gambaran anu eces atawa buleut, istilahna teu gepeng-gepeng acan. Kitu Tawesi. Ari pelebadinya nama kula oge ngaku kana kalinuwean ilmu nu aya di diri si Kuncung.
mataku kula teu bisa katembus oge tangtu eta teh dihalangan ku pipinding gaib sehingga kula teu bisa nempo tur awas ka manusia anu geus jadi pangwaris ilmu-ilmu ti si Kuncung. Ceuk Kirangga Seta ngajentrekeun. Well, kula jadi penasaran kumaha lamun ku kula rek mecakan ngimpleng ngeunaan manusiana anu kiwari jadi pangwaris ilmu panamuna si Kuncung. Ulah ayeuna kunaon ulah ayeuna ayeuna mah waktosna geus beak. Olo waktosna kabujeng seep wadia balat dongeng Ki Agus Jago keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.